Jang. Saron tuh mana Jang? Ngopi mang. Kita tadi ngopi aing kali itu kali ngopi di dia ngopi di wae Ngopi terus. aing kali mah susu atuh nyuguhan teh. Yueuh mang. Susu mah lang kewe lah susu mah di imah. Aing pusing ngopi wae kita tadi aing sugan cenghar itu mah. Etakeun motor Jang Motor. Rudet aing itu motor metik. Kunaon motor? Kalau aing meuli motor metik Kunaon deh? ririwit anjir ngadat aja ngadat. Ngadat wae. Aing capek anjir geus kuyang kloyong ka bengkel itu, ka bengkel ieu. Anger we kitu ririwit wae ngadat. Ribit ngadat. Anjir ngadat wae. Metiknya. Metik teh kapan mang eta teh? Oh gigiannya mang. Metik mah nya. Wah, nu ngaran metik mah di gigian bisa langsung breng gitu maju. Eta geus lila ririwitna. Yang meurus 2 bulan. Wah, gila. Lila deui yang mentak aing pusing. Bengkel ka bengkel. Wah, ka bengkel. Wah, aing geus dipapai bengkel ku aing teh. Anger wae. Aya 70 siki bengkel dipapai. Wah, aing geus ngaluarkeun duit gede bukan masalah jeung meuli tangadang danana. Anger we rewel keneh. Aing lah Jika nama kieu meureun mang eta teh. Daek sarua jeung budak urang ge kamari mang. Nu leutik ning. budak. Heeh, ririwit wae eta budak teh oi sararaneut wae. Ai kamaraji teh dieukeun da ka dokter ka ditu ge. Encan sih ka dokter mah kamaraji. Poe mah teu naon jang ririwit mah bae cenah. Da arek aya huntuan. Wah, bawa motor mah ge kitu meureun. Wah, siapa tuh nyambung. Metik mah huntuan mang. Emang bener motor metik aja huntuan menyarek jadi huntu ririwit motor. Bisi gitu eta ririwit teh motor teh rek aya huntuan meureun gitu bisi. Terus kok ini ditong gitu ya. Heuh mun bisa mah Bisa aya huntuan jero. tempo heula gitu. Oke. Teh soalnya cek paraji. Ieu budak teh ririwit wae heuh cenah teh da rek aya huntuan cenah mah tumbuh gigi cenah. Berarti teh jauh beda meureun mang datang ge kan motor metik teh huntuan. Bisi ririwit teh arek aya huntuan mah. Aing mesti mati nyambung. Jadi motor aus nongkrong. Nyambung aing mah motor jeung budak mun budak mah kaharti. Heuh bisi eta ge kitu. Lah Aing mah ririwit wae mah biasana sok kitu. aing ge huntuan ek jadi ririwit. Oh. Tuh aing mah budak we temen ogoanana. Da mang mah meureun lain arek jadi deui huntuna mun ririwitna arek cara roplok mang mah. Aing motor ririwit, aing pusing motor. Aing kalau di sadio ku di sarwaku jeung budak cuma Kan biasana kitu mang, biasana lamun ririwit teh jual apa aing lah. ulah waka mang. Bisi eta huntuna emang heuh jararadi ke alus deui. Preng. Terus aing hadiahna kudu kumaha nempo huntuna. Aduh cobaan we ka maraji heula. Aing kudu ngadean motor ka Maraji. Heuh, tanyakeun heula ieu ririwit kitu. Tah lamun maraji teh nah ka urang hidup pada budak itu ge kitu budak urang ge gitu. Ririwit kamari cek Dukun lahiran gitu. Oh. Pada cek paraji gitu kamari ge budak itu cager. Cek de arek aya huntuan. Aduh, Bisi motor urang ririwit aya huntuan udah soal Aing- metik. jadi puyeng aing urusannya jadi jeung Paraji teh. Bisi mang, bisi erek aya huntuan teh ririwit wae mah. Sok rada hararaneut eta teh cekel batokna bisi hararaneut henteu. Kitu. Hanteu tadi ge ku aing cabak. Mana? Tiis semua batokna mah. Berarti lakene erek jadi huntuna eta mang. Semua ayo motor gigi jadi huntu. Kuas bayi, Metik kapan metik mau huntuan mang? kuas bayi sehat tuh anjir. Nya, metik mau huntuan. Huntuan. Ririwit wae geus gila. Wah, ada bisi arek jadi huntu euy, urang Dan aing di Jepang nage can ngadenge metik ayo nu jadi huntu. arek huntuan aing mah di Jepang nage. Bisi eta mah motorna mahiwal mang, motor luar binasa. Terus aing kudu ngobaran ka Paraji ka ditu nya ka dukun Mending cobaan heula mang. melahirkeun. Heuh. Kita di kumaha kedo ku Paraji teh. Paraji. Heuh. Lah aing asa teu percaya aing mah. Atau bisa anu diceletik naonna kitu beheungna kan sok dikunci beheung wae. Heeh, eta mah motor ge sarua dikunci beung. Heeh. Heeh da. Lain jalma atuh, motor mah sok lieur ah.
bisa rokok jeung jalma aing puyeng. Bisi nah. Ih, bisi. Dah. Bibit. Mung aing jual ku aing lah. Lu jual bae. Duruk ku aing. Atuh, urang rek Pusing mantuan duruk mah nek diduruk mah. Oh, ke duruk ku aing keluar soe mah. Jangan bensin nang kayak